Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mujizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jitinabul munkarat amma ba'du. Qala al-musannif wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bimahsarin fil khalaiki tahsamu. Enggak satu acan lajeng urang baca heula bait anu tos dipayun urang Arab nangkul lah. Alhamdulillahilladzi qad sayara imanasa sinda su'abatu tamamu hadi buyutu min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madaro syamsun fis samai wa anjumu imanuna bid'un wa ainun subatan yasak milan ha'alu padlin ya zumu amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yabnal alamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si naraskeun katabna kaditunya amin birabbiki wal ba'si. Wal ba'si jeung kudu ngimankeun anjeun kana alam ba'as wal qadaril jalili jeung kudu ngimankeun anjeun kana papasen ti Allah anu agung. Wa jam'ina jeung kudu ngimankeun anjeun kana kumpulna urang sadaya bimasarin di alam mahsar. Piditu mahsar al khalaiku ari pirang-pirang makhluk tahsamu eta kagum itu khalaik. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bimasyarin fil khalaiku tahsamu. Dakaro nyarioskeun sa nazimun nadim piadal baiti dina ieu bait salah sasuabin kana 7 cabang iman. Ba'as, qadar, wa jam'ina bimahsarin tatilu etanya. Pakola maka nyarios itu nazim ala naskima karena urutan perkara takodama anu geus dipayun itu ma payun subatul khomis ayeuna subatus sadisah berarti wasubatus sadisatu jeung ari cabang iman anu kagenep al imanu eta iman bi anna Allah kana saestuna Allah yab'asu eta bakal ngahudangkeun deui itu Allah alam ba'as al mauta kanu tos maot sawaun sarua wae kanu bukti itu mauta makburina eta anu dikubur au gorqa atawa anu tikerem titeuleum au ghairi dzalika atawa lian ti makburin au gorqa rek nu kumaha wae oge rek dikubur rek palid rek ngapung ka luhur teu euwih deui kitu nya.
tetap bakal dinaon, bakal dibangkitkeun di alam barzahna, alam kuburna. Wal mab'utsu jeung ari anu dihudangkeun huwa eta ari tu mab'us ainu hadal badani eta datiana ieu badan lamislau lain pantarna itu nya. Lain pantarna badan anu ieu ijma'an kalayan sepakat para ulama. Sakumaha dawuhan Allah, qala Allah ta'ala, qala ngadawu sa Allah ta'ala za'amal ladina kafaru ala yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Zaman nyangka saladina jalma-jalma kafaru anu kufur itu ladina ala yub'atsu kana yen moal dibangkitkeun deui itu ladina. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad bala kan tenan. Kan tenan. Warobi nun Gusti Pangeran, warobi jeung Pangeran abdi latub'atsuna yakin bakal ngahudangkeun deui saestuna. Latub'atsuna yakin bakal dihudangkeun deui aranjeun. Wasubatu sabiatu jeung ari cabang iman anu katujuh alimanu eta iman bil qadari kana papasen bi anta takidaku yen nekadkeun anjeun anallah ta'ala saestuna Allah ta'ala aujada eta anu ngajadikeun Allah. Aujada eta ngajadikeun Allah al asya'a kana pirang perkara ala tabqimah kana ukuran perkara sabako anu geus tieula itu emak anu geus mayunan bihi kana itu emak naon ilmuhu ta'ala panguninga Allah ta'ala. Jadi sesuai sinareng panguninga Allah. Maka pajami'u af'alil khalqi nangka ari sakabeh padamelan makhluk eta teh bitakdirillahi ta'ala kalayan takdir Allah ta'ala. Atuh payang bagi maka peryogi lil insani pikeun jalma naon ayardo yen ridho itu insan bikuli makana saban perkara ya jadi anu berjalan bi kana itu mah naon al qada qada papasten. Itunya. Wa yuka sareng dikayatkeun anisai Afifuddin Az-Zaid. Nu katampi ti Syekh Afifuddin Az-Zaid. Inau zaituna Syekh Afifuddin kana eta bukti itu Syekh Afifuddin bi Misra eta tetep aya di negara Mesir. Pabalago terasna piu ka itu Syekh naon ma perkara wako anu terjadi itu mah bi Bagdadin di Bagdad. Jadi berita itu iya di Baghdad teh dugi ka eta Syekh. Buktina min qatlil kufari tina ngabunana orang kafir lil muslimina ka jalma-jalma nu muslim. Hatta khorobat sehingga ruksak naon Bagdadun Bagdad. Salah sasinina salami 3 tahun wanis pak sanatin jeung satengah tahun bigori khalifatin kalayan teu aya pamimpin. Jadi patrah salami 3 tahun satengah teu aya presidenan beurnya. Wa min talikil kufari jeung dina ngagantunganan jalma kafir al maswahifa kana pirang-pirang mashab pi anakil kilabi dina pundukna anjing. Walqaihim jeung tina ngalungkeunana itu kufar kutubal a'immati kana pirang-pirang kitab para imam bidajlati dina sungai Tigris Dajlah hatta sorot sehingga jadi itu kutubul a'immah kal jasri seperti jembatan
tamuru anu ngaliwat naon al khailu kuda alaiha kana itu jasri alungkeun ka jembatan ka sungai Tigris dijadikeun jembatan pakai ngaliwatan ingon-ingon liwat kuda gitunya pan karo maka inkar dalikan kana eta kajantenan pan karo maka inkar itu imam atau nabi Syekh Afifuddin dalika kana eta kajadian bakola jeung nyarios itu Syekh ya Robbi nun Gusti kae pahada ieu teh kumaha wa fihim jeung di itu kaum teh al atfalu ari aya budak waman jeung jalma ladan ba anu teu aya dosa eta tetep lahu pikeun eman ningali kajantenan kitu anu dirina atena teu ridho eta kajantenan terjadi mun di perangan di dinya teh aya budak aya jalma anu teu tua teu dosa gitu nya paroa teras ngimpen itu Syekh fil manami dina nalika obo rajulan tepang jeung hiji lalaki wa fi adi jeung eta tetep dina tanganna itu rajul kitabun ari kitab pa khoda turu nyandak itu Syekh kana kitab Baidan tadina nalika akhoda pihi eta tetep dina itu kitab hadanil baitani ari aya dua bet ieu min baril mutaqarib nyaeta tina bahar mutaqarib bahar mutaqarib teh wajana paulun 8 kali jadi sasatar 4 paulun 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 dail i'tiradu pamal amru laka walal hukmu piyarokatil falaki walatas alillaha ang fi'lihi paman khodo rujata barin halaka da kudu ninggalkeun anjeun al i'tirado kana ngabalieur pamamangkari perkara al amru anu jadi urusan laka eta tetep pikeun anjeun pamal amru maka henteu ari urusan laka eta pikeun anjeun sanes pamanya pamal amru maka teu ari urusan laka eta pikeun anjeun walal hukmu jeung teu aya hukum piarokatil falaki dina bergerakna parahu walatas al jeung ulah nanyakeun anjeun Allah ka Allah pilih tina damal Allah paman mangka sajal makhodo anu ngojay itu man lujata bahrin dina ombak lautan halaka taruksak itu eman jadi tekenging milari picilakaeun gitunya di mana-mana aya takdir anu urang teu kahartos teking nah Allah teh nah gitunya da i'tiradu mudah-mudahan urang sadayana ditakdirkeun kalayan takdir anu sae
itunya anu sae. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masarin fil khalaiqu tahsamu. Tah kantun cabang anu ka-8 teu acan. Nembe 2 cabang dina ieu baitnya janten nembe ka 7 cabangna, 7 cabang iman. Sok ngaos heula tina wal ba'si nu nembe. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masarin fihil khalaiqu tahsamu. Kagenep kana papasten ade jeung gorengna katujuh hudang ti pakuburan sadayana. Tah kantun kempelna jalma-jalma di alam mahsyar. Tah ieu teh termasuk nyaeta rukun iman ayana alam akhir kitu nya, ayana alam akhir. Mangga ulah eureun ngaji teu kenging qanaat ku elmu, teu kenging ngaraos puas, teras belajar sinareng belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.